Yo, mana mah pojok kuraisin. Kira aku tadi sedara ayeuna lapar deui. Horas mah. Saha manusia teh teh unggal ngaliwat ka dieu ngomongna teh heuras we. Ora di teh malam ku mama sieun salah. Centet. Centet. Diheula atuh. Abang nu cuma di dieu. Makasih ya Esi, jabanding isuk teh bagian mayar kasih ja aku riling. Eueuh duit, teh kunaon mayarna? Da maneh atuh sodah bet nganjak-nganjuk duit sagala, jadi we urang kabawa lieur. Naon maneh nyalakeun ka urang da maneh ge geuning butuh jang meuli TV. Heuh, da tadi mah moal injam-injam kanu kitu atuh. Ayo urang ngecek ka Ma Ija sugan we begalu. Ku kana ngeclok wae maneh mah puguh ieu ge lieur kumaha mayarna. Ari geus da kagok atuh hayulah urang ka Ma Ija we sugan we da kolot mah sok boga sisimpenan. Ieu teh ge. Assalamualaikum. Punten Ma Ija. Salam. Ini sih nyodah sok saralik tuh, sok salik. Duh, areurin ya. Aya naon Nyi Odah, Nyi Esi, sisinarieun ulin ka ten emak. Kalah kasih ditowel. Sok-sok nyarita, aya perlu naon, sugan atuh mah teh bisa nulungna. Iya Ma, abi sareng Esi teh gaduh periogi ka emak, tapi kumahanya izin. Can pupuk geus izin. Teh kumaha atuh eman nulunganana ari kitu mah teu pugu. Iya mak, Abi jeung Odah pada nambut asis, itu salaki Abi gering. Nya Ma, sami abi oge, salaki teh nyeri suku rek dipariksa. Gering babarengan ngekos rampak sekar. Ulah kitu sia teh isal pamali ih. Sabaraha butuhna? Odah, Esi? Teu ageng Ma, abi 200, Esi 200 jadi 400.000. Geningan sugan teh ukur 20.000 ewang. Aya ratusan ribu mak mah duit di mana atuh geulis. Digawe tiluan saminggu temen sakit tuh ya dek nginjem duit 400 teu lieur mah. Cepet heula atuh salah maneh mah ari kolot keur ngomong teh nyempad-nyempad wae. Atuh da mah baborah nginjemkeun duit tah ya ge sepatu bayareun ka IP. Naon da sapatu ieu mah gratis cek IP ge poho mah teh kamari teh rek nyarita teh sal. Wah, mah bener nyaan eta teh. Kal, itu tulina Odah. Hayang nyaho kulit bedul ieu teh. Ieu teh dang bisi hayang hau mah. Kulit asli buatan Cibaduyut, produksina AIP. Apa teh AIP? Apa? Asli ieu mah Cibaduyut. Kumaha atuh mak, gaduh teu artos teh. Aduh kumaha nya lain teh hayang nulungan mate sinyaan cu teu boga mah oge mun ukur pepuluhan ribu mah meureunnan aya we. Nya atuh mah ari teh gaduh mah wios, abi sareng Esi permios heula teh nya. Nya atuh hampura nya cu nya, duh hampura mah teu bisa nulungan nya. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Mendingan terusnya sih udah sama Ija laki mencerewet. Deui mending yang ngabewengkeun kan kana bibirna. Kamana nya neangan sabah nu rek pinjem duit teh. Meh urang boga bonus ti si Kabang. Ari geus kieu kumaha atuh sih erek neangan duit ka mana? Teuing urang ge bingung. Hei, Esi, Odah, teh kamarana dagoan ka aku deung. Mana dek ka mana teh? Puguh tadi nama hari katen mah Odah ngan pasang rok di dia kebeneran. Naon kitu mun aya pikabungahan mah daek we didatangan. Iya, bisi Odah jeung Esi butuh duit, aya nu sok minjamkeun ka Abi. Eta si Kabang nu sok ateun Abi, bisi Ede gitu. Tah, geuning aya titik terang Odah, aya jalan komo mentas. Keur butuh duit aya nu rek nginjemkeun. Asli eta teh entet. Kumaha carana naon wae persyaratanna? Isu kelahnya di kabaran, kayak urang si Kabang katen marane. Siap lah. Tuh geuning Odah. Ari di teangan-teangan teuing mah teu burung we aya jalanna.
Atunya ari kitu mah urang arek neangan di jelema sugan we anu butuhan di duit. Hayu nya. Hayu atuh. Urang ke balik deui we, bae dang jongjon ayeuna mah. Asli Cetet yang mau pinjam duit ini orangnya bener-bener. Awas nanti kalau itu orang macet pas pinjam, nanti Cetet gak akan kasih saya bonus. Asli Abang, Mbak itu mah benar-benar kayak ada dapat bonus kan? Iya, kita survei aja langsung ke sana ya. Isi kumaha mun si entet ngabobodoh, hanas urang teu balang siar pek teh kadon ngabobodoh. Moal atuh odah sira kue si entet ngabobodoh. Tah ieu kabang imahna teh hayu. Tah ieu kabang udah pinjam duit teh. Ieu odah, ieu esi. Bibi munduran. Ieu mah lega. Oh siap C, siap. Alah. Oke, tapi abang mau nanya hela, apakah Esi, Odah punya hutang piutang ke yang lain apa gimana tuh? Henteu Bang, sumpah teu. Aslina, sebab kalau punya hutang ke yang lain, nantinya pabaliut. Ke sini hutang, ke sana hutang, ujung-ujungnya abang yang ngecengkak. Nah, ini uang buat Odah 1 juta, buat Esi 1 juta. Kumaha ya teh Bang? Kudu berjanji heula teu? Gak usah lah, nanti ece-ece berjanji tak ditepati, abang lah yang sakit hati. Nuhunnya Bang, abis sareng esi nampi sama tanah. Oke, itu uang gunakan yang benar, biar nanti pas bayarnya aja sama abang. Oke Bang Miun. Sami-sami. Ya udah tuh kalau begitu, permisi ya Cek, saya ada urusan lagi yang ke yang lain ya. Yuk Cete, kita pergi dari sekarang lah. Yuk semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang. Mana atuh baru saja urang kan si pangeran kena sabar. Ah, kamu Cete, kan sesuai perjanjian. Kalau dapat nasabah, cicilan yang 2 minggu, gua anggap lunas lah. Maknya Allah bonus nu lain atuh kabang sama handai atuh duitna. Ah, kau Cetet udah dikasih hati, malah minta jantung. Macam mana pula kau? Baik atuh kabang teu duit oke. Hatimu untukku juga boleh. Alamak, ganjen pula kau Cetet. Bisa gawat nih urusanku. Udah, aku mau pulang aja. Juga wae kabang rek teka di ge atoh meh hutang lapur. Sekali-kali mana nagihan teh lempang sabari olahraga. Segan cair Halo, assalamualaikum, selamat siang. Bagaimana? Aduh, minggu kamari teu dibayar. Ayeuna alasanana teu gablek duit kulianeun. Kumaha ceu mah? Rugi atuh abi ceu. Teu balik ceu mah. Pokona mah teh hayang nyaho engke sore kudu aya. Urang mah teh hayang nyaho. Teu naon-naon. Urusan kitu mah nya cewek eta mah. Dieur ceu mah. Heuh sok atuh. Awas lamun sore eueuh. Gehel deh. Nu kamari teu dibayar, ayeuna teu dibayar. Lalieur boga nasabah teh. Cesi. Assalamualaikum. Ti iseun kieu euy. Cek Odah eueuh tadi ka ditu. Cesi ayeuna eueuh. Kamarana nya sigana mah baradami ieu mah yeuh. Kesal aing teh malaya. Dulu si Bena di sini.
adem kali nih suasananya. Segar. Mulai liar ya mah. Gablegna sabah tak bete. Geus tuh sabah penuleun. Kadi tuh mogok, kadi yang mogok. Hei, Akang, kenapa kau marah-marah sendiri? Sinilah duduk sama aku. Rek naon sarbang miun. Apal urang ge maneh mah tukang nganjukeun duit ka bangsa urang. Jadi maneh saingan urang. Tenang dulu, Kang. Tawa keamek-amekan. Sini, duduk dulu. Aya naon nih masalahna? Kieu sabang. Urang teh pusing kudu ngarinjem duit. Sakali mayar, 2 kali mayar, katilu kali jeung kadituna teu mayar. Lepang deh lieur matakan ka urang we. Sarua ka banget gitu. Memangnya Akang udah nagihan katen saha? Eta ka Iman Cooda jeung Cesi digentraan areuh sasa diiseun teuing kamarana jignya lalieur urang mah. Memangnya Ceodah jeung Cesi temannya Cetet bukan? Heeh, eta sabang nu cerewet sika manuk toed. Teu siga keur nginjemna nyarema. Punten abang, jeung kuliah tanggung usaha. Nepikeun ka nyurucurkeun cai panon nepi ka bool-bool. Ari ayeuna tempo mayar tingali. Kadon kitu we kadon ngaraleungit. Siga Angling Dharma. Sigana jelema itu teh ngancik ilmu ti Angling Dharma. Alamak, mereka kan nasabah baru aku. Barusan mereka nganjuk duit sama aku. Itu bener ka bang. Nah, eta jelema geus kasae nganjuk duitna teh. Ka urang nganjuk, ka maneh nganjuk. Mun dinu lagu Rhoma Irama mah eta teh bang. Lagu begadang eta teh. Salah kau, bukan begadang. Tapi liriknya itu gobang gali lobang kau. Ah, macam mana pula kau? Keula, gobang di mana? Di mana gobang bocil? Lobang gali lobang. Da eta mana tutup lobang gali lobang. Nu kieu laguna teh. Tutup lobang gali lobang, nginjem ka ditu nginjem ka dieu. Tungtung nama lieur mayaran da teu gablek gata atuh mantep lieur mayaran ge. Mantep lieur aing teh. Oh, sudah ganti. Geus diganti. Pantesan aku dari tadi mikir-mikir kau mau bicara kayak mana. Ternyata gobang gali lobang lagi. Tutup lobang gali lobang sarabang. Iya, aku lupa, maaf. Lieur mau maneh ka bang geus kieu ayeuna bang. Lamun maneh engke rek nagih kasih Odah jeung si Esi ajak urang. Ayeuna mah urang kepung tuman sugan wae siga tuyul atuh dieu. Teh teu ngaleungit wae. Kesel aing mah teu mayar-mayar. Siap, Kang. Kita sepaket. Sepakat? Salah. Sepakat. Kita cari berdua. Kau yang ke Kaler, aku yang ke Kulon. Oke? Ke kidul. Oh iya, aku yang ke Kaler, kamu yang ke Kidul. Oke. Siap, 86. Bersatu kita teguh. Bersama kita dua. Ayo kita balik bersama-sama. Iya. Esi jangar kieu jabaning ayeuna teh jang kasih jaa, jang kasih kabang meniram pagisan. Gara-gara maneh koda atuh jadi hirup urang ka bawa lieur kieu. Nah, ai maneh nyawakeun we ka urang. Sada maneh nu mimiting aja kanjukna. Nah, atuh kedaek. Udah butuh. Atuh geus wae butuh mah jepe. Geus beak gadekeun kabutun teureun. Listrik jeung sakola unggal bulan teu boga. Urutan tatangga ka kosi pa. Najan mayarna unggal poe. Naonnya itu teh budak teh nih, nyanyi teh jiga nu nyindiran ka arurang. Ah, eta mah maneh we nu sensi. Tapi dipikir-pikir mah asal. Heh, kujang ka dieu geura. Naon maneh maksudna eta nyanyi wae kitu? Hai, dal, ibu lada. Oh, hiburan. Lain sia, urang ge apal eta teh nyindiran ka urang nya kasih Esi. Naon ai oco amak-amakan. Eta ge Darso teu naon nu boga laguna euceun riweuh. Nah, atuh maneh teh ka sebeleun. Oco anu kasebeleun hayu dah lah, heueur. Ayo ah.
Dah. Sepi kieu teh ka manana? Precok, precok. Precok, precok, marane yeuh. Precok. Precok, precok. Ngelari yeuh. Tuh. Apa lagi si Sewang? Kami dua. Obatnya si Sewang we. Ayo mah yang payung bung. Lain hayang payung mang mah hayang manjang dagang teh. Tuh. Belah itu ke can kabagian, ya, si Sewangnya. Mang nah es picok teh kieu. Kieu kumaha lah kitu we PS bicok mah. Ki kos emang itu. Baru udah kayak nama kanu kolot teh geus wani. Balikin. Bicok, bicok. Bicok. Ayo bang, kurang teang kaburu areu euy. Kayak ngaleungit deui. Masih kemana si Abang? Kata Mang Ija. Punten, codah. Mira aku areu deui mah bang. Oh ini rumahnya? Aku baru tahu nih rumahnya. Coba digedor lah. Codah. Udah. Keluar lah kau. Sabang. Gimana ya? Punya nomor teleponnya nggak? Iya tanya tuh. Gawat nih. Gimana nih? Ada solusinya nggak ini? Gimana? Teangan, cek mana ge eta teangan nepi ka panggih. Kita coba ke depan aja. Barangkali ada lagi nongkrong di warung. Coba ke sana yuk. Ayo. Gila bang. Nggak mungkin di warung. Coba urang teangan ka di situ teh. Kan biasanya duaan eta masuk cicing wae di masjid teh. Cetet yang dulu pinjam sama saya. Eta. Boleh. Kita cabut ke sana. Ayo, teangan. Gila. Centet aya. Oh, centet. Manggihan coda jeung Cesi. Euy, atuh teu manggihan biasa nama aya ulin ka ieu mah tapi aya nama eueuh. Ah, yang benar kau. Jangan-jangan kau sekengkel. Sekengkol sabang, eta mah jengkel meureun maneh mah. Sekongkol. Oh iya itu sekongkol. Awas tong disumput-sumput, namun disumput-sumput tinggalikeun tah. Ka mana sok nu sabenerna coda jeung Cesi teh? Teuing atuh hayu we bisi teu percaya mah urang teangan. Hayu. Hayu, kita cari bareng-bareng. Come on. Hari aja dek narangan kadarieu na tersebut tadi nyarekan urang. Ih, jempe. Pokona mah mun aya nu nanyakeun urang jepe. Ulah ngomong. Oh, carita nama ieu teh milu nyumput. Kucing sumput teh kos budak bolon. Dia budak teh. Jujuk. Tebak nih Kang. Kalau nanti kita gak ketemu tuh si Ece, kita laporin aja ke polisi. Cuman sabang. Manjuk mayar mentu. Jang, kelak. Manggihan coda jeung Cesi teu. Tuh nyarumput di pipir abi. Ayo, Kang, kita. Oh, itu. Wah,
sia secara kerninyam na kain teh nyembahan ieu teh pemayar kalabur ngaleungit si Gangling Dharma. Terus siga cara kerninyam na maneh teh nyembah-nyembah ka urang ayeuna teh pemayar. Kieu tah. Udah, Kang. Gini aja, kita telepon polisi. Ini orang bawa aja ke polsek. Bang, atuh. Salaki abi geuning, salaki abi. Anak abi kumaha, Bang? Ini. Urang teu nyaho menyaho. Pokona mah maneh kudu mayar ka urang. Geus sabaraha minggu maneh teu mayar ka urang. Kabang ka maneh geus sabaraha minggu teu mayar. Ini dua belang belum berak-berak acan mah aku belum setor. Teuing tah yang nyaho urang kudu mayar si eta Bang. Galalu jurut teh ya. Aya naon kucang ieu? Ngadon kucru di buruan emak tuh. Kieu mah. Ieu duaan ieu teh nginjem duit ka urang teh. Sakali dua kali mayar ka dituna lepeng teu mayar-mayar sok rek kumaha da lieur urang teh. Sama, Mak. Sama saya juga udah 3 bulan nggak setor-setor. Gimana ini, Mak? Oh gitu, itu kudu gogorowokan atuh kujang. Era ku batur bisa majarkeun aya naon. Sok secara damai we kumaha. Sok kudu kumaha ieu cara nyelesaikeunana. Tong gogorowokan sagala era ku batur. Teuing mah pokona mah nu duaan ieu kudu mayar ka urang. Urang tidak tahu menaung soalna si ieu geus nginjem. Atuh lamun misalkeun teu mayar urang rugi. Sok sedangkeun ayeuna pengeluaran duit teh kan loba nu rek hararinjem teh. Setuju, Mak. Betul begitu. Lain moal dibayar kabang, tapi can boga. Kayak gak bakal dibayar atuh abang jaa. Sidik salaki abi teh keur gering di imah.